didinya bari melengkung curugna teh. Padahal jauh meureun ajak mudun. Teh sabaraha geulisna mah. Baheula mah diledek ku si Rika. Naon? Ya baheula mah diledek ku si Wah, kaapruk euy situ mulia Cileungsing genteng kopo. Wah, Cisaranta. Pereng. Ujung laja. Aduh, alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung tepung deui jeung urang dieu ya duh. Lain pesatna pembangunannya nya Kang. Luar biasa pangwangunan euy. Jalan oge Ayeuna mah make jeung aya tempat main bola jarak harupat. Ya, hampir se-Asia saya Kang. Kitu tah ceuk aing oge. Sarana mah geus alus ieu teh. Ngan kari main bolana we Persib keok wae ning. Heeh. Persikap divisi. Divisi utama Persikap kita. Persikap karek naon syariah? Lain divisi. Can naon? Can ka syariah. Divisi kene? Divisi 1. Wah. Can ka liga. Divisi utama. Tapi tahun payuna. Salah latihanana teh. Lamun latihanana ku kalapa mah bolana. Kudu wegan. Nya. Udah sugan ka liga kan. Nupang elehan-elehanana mah ada urang Arab. Nah, pakai elehan. Main bola mah. Sok itu cara rangkung pan. Asia berbahaya madarang. Ai lawana meureun ngarti deui ngalicikanana teh. Paha ngalicikanana. Eta we main bolana teh nepi ka magrib. Heeh. Magrib teh masih kene ngagedur main bola. Apa celengung teh adan. Benar, lompatan. Pan urang Arab mah gade ngadan teh lompatan sarolat. Atuh puguh we geblos diabus-abuskeun bola teh. sarolat. Pemainan sarolat. Aing datang ka lapangan di kartu merah. Hah? Urang Arab. Aya grup pabrik cucian, yeuy. SW Washing. Bapak Haji Saifuddin, Bapak Haji Asep, Pak Haji Dodi, Bos Bojong Laja, Pak Haji Erwin. Wah, Sararono Kang loba baraya mah kitu loba rezeki. Alhamdulillah. Grepek tanyakeun ka Pak Haji Asep Wahyu. Di dieu salat teh ngarep ngiblat ka itu ka kulon. Di dieu. Lempeng kana Ka'bah geus nepi mah ka itu geus nepi ka Ka'bah mah ka mana we ngareupna teh? Anu ti kidul ka kaler, ti kaler ka kidul, nu ti wetan ka kulon, nu ti kulon ka wetan, heuh kana Ka'bah. Ngarepe. Eueuh keun da Ka'bahna dina bayangan urang ngarepe ka mana jeung ngareupna? Pareup-pareup. Jadi pasti ngareupnya. Ngarep siareup. Tah di dieu we ayeuna tah. Di dieu kumaha ya Kang? Ulah leutik hate nu can ka Mekah. Sok di dieu sing hareupeun beungeut teh ka beungeut anu lian tur traprak nyaritakeun kahadean. Satiap loba dulur loba rezeki. Oh, gitu. Nya. Na gawe we ka Heeh. Apa syai teh ditu teh aya syai. Aya sai. Sopa marwah gitu. Pante teh riwayatna teh usaha teh Siti Hajar teh. Oh, ulang-balik sai. Usaha we keluar ti imah. Geus nepi ka sopa pan ngarep Ka'bah ngadoa. Ti sopa ka marwah geus nepi ka marwah terus ngarep Ka'bah deui. Ai pan Ka'bah teh pan pasagi. Pasagi. Tah, sok keluar ti imah lamun teu nyaho ilmuna tanyakeun ka nu masagi ilmuna. Dititah da ku Quran oge nepi ka negeri Cina neangan ilmu mah. Hah, kulantaran Cina loba di dieu we deuketan. Nya Jauh-jauh kudu ka RRT benar. ai tawaf teh hartina teh nguriling. Sok nguriling. Kuriling. Teangan pibaraya. Nepi ka urang Sunda kolot baheula mah geuningan, aduh budak leutik bisa ngapung, jeung ngapungna sok teh ngapeuting nguriling ka kalayangan. Neangan nu amis-amis. Sakurwa. Sarupa ning bumbuahan naon bae nu kapaanggih. Dek ngabengkel, Kerek dagang. rek muka konveksi, rek dagang. Naon Rek dani.
neangan nu amis-amis naon nu kapanggih asal nu halal. Amis halal. Rengan madu. Kitu nya. Benar kan? Sok pikir ku si lain moal susah-susah teuing hirup teh. Kali kadaeng sebenarnya mah Ulah kedul. Nepi ka ngariwayatkeun Nabi Ibrahim apa teh dina kurban teh heuh. Sumohon. Waktu Nabi Ismail dek dikececet. Pada dipencit. Nya. Benar. Ismail. Weh, milik nepi ka kieu dulu. Alhamdulillah. Teka dulu euy. Menak naon ari akak gomi. Aya nu kekelebetan. Kade kan? Waboa. Kelebet. Belah mana bi teh? Teu nepi euy ah. Jauh. Hadap deui. Kan rezeki kuku. Oh, hese. Teu nepi. Kuku si ama-ama teh. Ampun. Alungkeun ah. Tak ini ti handap. Aduh, untung teu kana kanyut. Jazakallahu khairan hasilun nuhun. 100 dah lumayan. Ai daek nyaring peuting Ah, kitu ai daek nyaring peuting we nya. Saha teh teh kan? Geunahna jadi dalang teh. Geunahna jadi dalang teh kitu teh lah. Jangan jadi kena kulit jadi dalang. Heeh. Alah. Ampun euy. Karek nepi ka mana aing teh ngomong teh? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ada ngecek putrana. Malahan beh dituna pisan mah Nabi Ibrahim teh teh dituding mah ieu lain dituding da puguh heueuh. Dituding naon? Dina nalika Raja Namrud. Oh, Kang Namrud. Ai sesembahanna teh tina patung. Namrud teh. Tuluy nyieun patung, tuluy disembah. Kena naon nah kurang nya. Tah kitu ku Nabi Ibrahim teh dipek-pekan teh patung-patung teh. Ku Nabi Ibrahim. Heeh. Tak ayeuna ge kitu urang proses hirup mah pek-pekan patung-patung teh. Patung-patung. Ai patung teh ngajentul we teu nyingkah. Nya patung mah Teu daek sae, teu daek kukurilingan ngajentul we. dipajangkeun. Lamun hirup di dunya ayeuna ngajentul eueuh gadag dahar beuki, nginum beuki, udud beuki, digawe mung kedul, pek-prek tanu kitu teh. Patung teh oh eta teh. Pek-prek teh si kedul teh ku diri sorangan sok genti ku daekan. Si kedul, si muntangu, si kelud, pek-prekan tah. Lain patung tina kai dan tina batu. Lain patung tina kai tina batu ayeuna mah. Karena diri urang. Ta eta dina diri urang anu matung hirup. Sok nguriling kanya tawaf. Ai pangabutuh gede usaha panyukup gede ku pameren kitu Nya. Ulah hirup loba ku panyu, cukup ku panyukup, gede ku pamere. Sing bisa mere angurun sing hiji ka nyukup batur. Bisa cukup bisa bayar. ulah namprak wae leungeun teh kudu nangku bisa Ulah namprak wae leungeun teh sakali-kali menangku bisi dipelitek. kali-kali. Itu Benar kan? Ai pangabutuh gede sakitu aya pangabutuh gede geura sok. usaha mungnya kan. Aya usahamu Benar kan? nganamprak ke pagawean teh. Oh. Sok digawe. Naon teh tingali Pak Haji Asep Wahyu. Walau buka konveksi. Heeh. Jin, dugi kan biasa ka haji. Ka haji mah bisa sah-sah oge. Urang bisa tapi Allah. Ieu mah katana suci. Tanah suci dari haji. Heeh. Kitu. Karek bisa ka tanah kalen. Nya Situ saja di bawah ku Pak Asep. ulah lalawora deuleu. Benar kan? Bisa ngalaksanakeun ibadah dunya teh deuleu moal nangtung agama tanpa dunya. Tanpa dunya. Sok teh angan. Oh, Ngan di mana geus beunghar eta teh alat teh pikeun ibadah. ibadah. Gitu. Sanajan miskin oge eta teh alat pikeun ibadah. Tina cara kemiskinan ya kan? Kitu. Dan miskin beunghar ku harti kan begitu. Ulah nuding ka nu beunghar wae pedit teh. Dan nu miskin oge loba nu pedit, pedit ku naon? Pedit ku tanaga. Pedit ku gawe.
berduit ku gawe lumatak ulah nyebut pedit ka batur ulah nyebut pedit ka nu beunghar lamun urang mung digawe can nyebakeun heeh dititah macul ge mung pan nya kitu kudu saling jelema mah sabab Allah teh geus ngajadikeun nu miskin Allah geus ngajadikeun nu beunghar Allah geus ngajadikeun sasama pek akuran ulah neangan ilmu kuat ti kadek cing eueuh nu ngadek hirup mah cing eueuh nu ngabedi cing eueuh nu ngahina tong ngahina deui nya Najan miskin ku harta beunghar ku harti sanajan miskin ku harta beunghar ku harti papan bagja hidup di dunia mau boga musuh urang moal boga musuh ka mana-mana oge yang bener teh Pak Haji Ocip aya Pak Kades teh Pak Kades Pak Haji Ikin Sodikin Bapak Haji Burhan Bapak RT Anang Pak Haji Deri Suwarna Bapak Haji Uken Mulyana Bapak Haji Undang Bojong Laja Haji Adik nuhun wilujeng tepange kasadayana ieu mudah-mudahan ieu murang kalih anu digusaran teh cing jadi jalmi anu sholiha atuh cenah Bapak Haji Saipudin Bapak Haji Asep Wahyu tilas karugelanana muga-muga we cing kagentos anu melipat ganda amin cing dipajengkeun usahana kapetik hasil kala buahna gampang ibadahna amin Allahumma ya syafi'al amrod ya Allah muga nebihkeun tina rupi-rupi panyakit amin cing mulus rahayu gemleng salamet Allahumma ya dafi'a baliat amin ya Allah mugia nebihkeun tina rupi-rupi balai amin amin kitu tah dai geus ka Arab beugeuningan euy heukeur kukuringan di Arab da puguh urang Afrika di penjuru dunia datang jarangkung gede teh ai urang mah biasa geuningan robbana atina fid dunya hasanah aya nu kadenge ku dek robbana atina fid dunya kitu aing jadi ngalamun kieu jadi merong ka jelema dai maksudna mah bener kadinya kan logat kan ai salat dewek teh telat gitu telat datang nak kaburu heurin kapaksa di jalan akak teh jauh aya meureunnan 200 meter mah kana kabah teh di jalan aspal we ngajajar ai ka toko rada naik tangga ngadaguan adan teh dariu ke sarada di jalan aspal ai dewek mah enggeus baju ihram teh enggeus dewek mangan batur meureun ka kana datang kitu heeh dewek keur diuk teh joge ke diuk tadi luhur dina teras eta teh teras toko apana ieu make baju ihram teh meunang make kolor eta urang Afrika nepi ka ngagebleg eta kanyut jeung eta nana oh percis buuk keur meunang ngaduru nepi ka ebat aing salat awas butuh we kalian alah ampun Gusti rupa-rupa ya nya teuing dulur-dulur aing duyuk Rahman di ditu harita muga-muga we cing jadi haji anu mabrur amin nya Kang Asep Wahyu ya amin ya teu mangihan Bapak dewek demi Allah teh ya kan cuk ya demi Allah teh biasa masuk ke katawi sekarang kumpulan demi Allah alah nuhun ieu ka Bapak Camat miwasatapna atuh cenah Bapak dan Rami Bapak Kapolsek Bapak Kepala Desa Bapak RT Bapak RW Bapak-bapak keamanan ti sadana pihak
tatangi nu kagungan maksad ya nu kagandengan dina wengi ieu hapunten kagiridik da puguh akang jalmi diundang eta-eta nyangakeun panglayad we atuh kasadayana mugi acing dararamang paranjang yuswa arageung miliknya urang dieu nu nongton nu ditongton nu icalan nu kagungan maksad urang kali nu digusaran ieu mah dina wengi ieu eta-eta ngaruat teh ngaruat we ka urang kali nya setiap ngaruat meureun kudu aya nu kuat kuat rohanina kuat jasmanina hartina teh istiqomah dina agamana eta teh hartina kuat kuat dina iman jeung takwana kuat dina nying hareupan rupa-rupa cocoba gogoda amin amin tak kitu euy da tugas dengan ukur ngahibur dek mah heeh lain ai geus kolotnya euy da baheula mah atuh da ngawayang saputing jeput teh tanaga teh gemleng ayeuna mah da nyata tuh segala rupa jadi penyakit atuh da karena dina yuswa geus 50 kali wayah kieu teh geus monoyot ka handap hayang kieu kan bakat tilisan begitu keur mau usum pabaru deh kan alhamdulillah nanti ku halodo we ayeuna mah nepi ka kaalaman aing ngompol geus kolot kieu pasti Bekser gejala kencing manis ditahan sudetan panyawan wow setengah genep baheula mah jam 5 teh ngajak jerak keneh atuh aya nu syirik geuningan hayang kapake euy gitu dina mobil teh hayang kapake kuno hajat euy cek aing teh haling kadek tuh jelema teh tarik pir gitu sieun urang teh si goblok kasieun aya da eta dicarogel alah tati dinya baheula mimitina aya sinen dilandi ngaran teh dilandi ngaran si balon teh sinen meureun keur plu maksakeun maneh nyinen gandrung pelandung ngelehona teh bertok nalah si balon ngaranna teh rupa-rupa dan hari itu sinen rata-rata sok ngageber ai panayagan manpan itu teh cus atawa ai sinen mah meureunna tapi hituteun terek jalan ka tukang meureun ka halangan meureun ku samping nya seseleke ka hareup aya nu kadupak meureun aduh ampun ari bau leuwih ti naon deui sinen nya tak kitu deuleu ya Allah geus kieu hirup buka-buka we panjang yuswa kan meuni ridho dek isuk dek pageto ge mangga teh teuing ari kahayang mah panjang keneh we ari kahayangnya hayang 100 deui mah abdi dua deui can kawinkeun pada nyiksa aing ya tah kuha sakitu mudah-mudahan ka payun tiasa tepang deui kalayan hapunten ti sarupiha kalepatan ageng sumawonten alitnya urang wada puguh heueuh da dina seni make geuningan gede di lemur batur aing teh malahan ayeuna geus incuan euy duh jadi abah we nalah ayeuna modek teh da katalaku incu urang kan ngan ai ka anak baheula wani neungeul ai ka incu mah teu ngaragangan minantu asa dognya nanti kamu minantu goreng bibir rupa-rupa
dicampelakan ku incu teh meningeuna cah teh masa senang ya Kak aya nu nyebutkeun dewek keur ngaringkukeun teh incu ngageuingkeun makan bangun doma yang kitu ka urang pan dicarekan ku indungna teh kenapa kitu itu abah jangan bilang doma karena dia memang berwarna Karena bisnis TV wae. pek ku pangeran teh cenah meureun hei reungit sadunya eueuh ye leungit ceuk Allah teh da kawasa Allah mah nyamuk teh nu digawe teh ribuan kan karyawan tuh ku ayana reungit di dunya pan sabaratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk can ngaraung karyawan nu mata keur mikir di dunia teh jangan mikir ya keur nu mikir kabeh oge moal sangsara ai daek mikir mah berarti nya jangan nu berhasil teh tidak mikir ya kan pan genep ayat 835 ayat eusina untuk orang-orang yang berpikir betul jadi keur jelema anu mikir tuh keur nu takwa keur nu mikir ai teu mikir mah anger gini monoton da moal bisa ragrag ti langit langsung tah duit eueuh bising dijogelan ngadoa gitu heeh naon sababna kitu sabab akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan modal teh geus sok palingan disebut pangmulyaan jelema teh tah eta mulyana teh bisa ngagunakeun akal pikiran budi ai teu bisa mah lain mulya meureun bakal disanapkeun sato teh darajat teh lain mulya muncul gunakeun kemuliaan jawab yang berpikir ya ngigel ya kita sok disalin deui disalin heula nya salin deui lah kayaknya pakai seragam kerja atuh sanajan na beudeukeut ai seragam mah pake seragam teman di magawe tong bebas teh hirup teh sok kacang lagi kita ke batu aduh gaya geus disalinan mari tah naon di dapur ngagomrang lain geus make seragam jangkung rasaan alah jika Bapak Bupati Obar Sobarna nyai jika Bapak Bupati ulah kapala ngatuh ka luhur Bapak Gubernur Bapak Dani Setiawan aduh eta ayeuna bade majeng deui lin doakeun sing majunya amin sing hasil amin wakilna teh saha sih wakilna cenah Pak Dani Setiawan teh saurna mah Pak Iwan Sulenjana Bapak Iwan percaya mudah-mudahan sing siapa menurut ge dulu rasa pada jatina kana ya eta ulah ngobrol wae atuh reret dicakeun reueur usum pabaru itu Bapak jalan satapak ka Jogja ka Puncak Mulya mun hese tepina da pugu anu di Jugjug hujan angin dodar gelap batang naon mun ngiuhan ieu ngomongin noyod aduh ampun alah dadali manting ti peucing layang untung nggoda wae teh sia kain teh ulah teh dikendangan aya akang teh para ini era rek wah kawih teh aya dalang apep ah Jadi cawat ya ulah. bilih dicawad aduh ampun si kesar kapep heeh ya akang teh para ini kenangan yang dikenangannya tuh era ku Pak Haji Asep Wahyu Bapak Haji Saifuddin nya supaya teh yang dikenangan akang we kayaknya ka si Berdin bayar bayar ke si Berdin ke tukang kenang alungkeun ke 50 jadi dewek teh kudu mayarnya berapa duit tuh kumaha tepat kumaha giga Kumaha barang.
urang ge nawar ge kumaha barang bre. Heuh apa dina Jaipongan mah aya belekuk, aya bangpak, aya bangpong. Aya purba bangpak bang. Mana nu rek dicokot ku akang. Aya mulak Bang Vespa di kurang. Heuh sia belekuk. Kumaha belekukna? Tulak mah sepeda. Bisa belekukna mah kumaha? Bangpak tulak bantingkeun bade kitu leuh. Munur. Maju. Jaipong, belekuk, gitu. Belekuk. Nah, sebelekuk itu sih baraha. Sarwa gede nu teh harga eta 30.000 sabelekuk kan. Naon? 30.000 sabelekuk. Ai langganan mah apalnya kana belekuk. Sarwakeun we BBM. Sabelekuk teh 30.000. 30.000. Mun ngaleuwihan BBM atuh sia teh. Atuh komo aya keneh 20 burukan ke BBM geus jarang nu kitu mah ceuk. Lamun 2 belekuk teh 60.000. lamun 5 belekuk berapa 150 ke tak dewek teh boga duit teh 150. atuh 5 belekuk ke nama akan rasa menurut Maafkeun Kang Ki. yakin aku akan mau akan rasa 5 belekuk Heuh keun bae lamun ngeunah tuluikeun kenep duit papaneuri heuh. sok bae naon deui ai boga duit dengan sakitu bener ya Oh cing sok atuh. sok kaya beres beres 5 belekuk ke dia Bang Vespa. Nah, sia teh teu dituluikeun. akan tadi nyarios ke abdi boga duit kan 150 dibere ku abdi 5 belekuk Hor, nah kumaha duit atuh nanaon teh apaan cek dewek tadi mun ngeunah tuluikeun. tapi kudu perjanjian deui akang tadi mah ngalungkeunana kan 150 tadi Kontrakna nya 15 Ampun, carek 150 teh 5 belekuk aing ngomongna eueuh leuwihna. lain paskis kan kuring melah ada kan kitu teh serengan Heuh, paskis teh kitu teh. serengan asa panari eueuh mah pamajikan Resep pamit gitu. Sing atuh deh ka ayeuna lah ngaborong. ah mending kitu pugu deui ari kitu mah rek sabaraha ka ngaborong Meuli 6 jutaeun. kitu mah beres 6 juta teh sabaraha belekuk? nya 200 belekukeun akang atuh Orang pinter eta ngitungna si eta. Paingan hutang aing sok kacatet wae ku si eta. Dan aing maneh nangijieun poho meureun. Paingan montok Paingan montok teh si hulu duh. Jadi lamun 6 juta teh 200. 200 belekuk lagi kan 5.000 ewang ye. Heeh, cing sok 6 juta aing kagok kan hadang domba eta oge. Bere 200 belekukeun. Heeh, sok meuli 6 jutaan. 200 belekuknya. Ya, Anjir loba teuing mudah euy. Moal kana tuur gitu. Paduli, sugan balik ti dia ngoronang wae aing. Hayangnya ho aing ku sok lah. Mundur maju saip aduh Tenangnya dah lobanya. Kudu make gaya tuh. Kabeh lempeng. Aduh. Ayo teh kieu sok disebut hayam. Alah. Sana yang mana li? Aduh. Sana ka saya Saya saran dulu ke Dodi. Leuleus cenah tuur euy duh. Pasti lo kalau pasti. Ya udah saya. Alah. Pek lo yang mana? Aduh. No.
tak ulah kaleuwih ge kitu tah. Jalma mah ulah kudu sigar. Sia manta lagu nu balik kitu euy. Sos kok atuh ulah Hayang lagu daun hiris dijaipongkeun. Oh, aya daun hiris sok wae. Hah? Aya. Ci Pak Erwin ieu teh. Oh eta teh. Heeh. Pak Erwin sok laksanakeun seueur ge eta. Kahaturkeun cenah teh ka Bapak Haji Saipudin, Pak Haji Asep Wahyu, Pak Haji Dodi. Jadi apa? Bapak Demleng. Pak Udung teh atuh teh. Eta teh. Bapak Ruwing. Sareng Bapak Mariono. Geni. Hah? Mariono. Ani. Pak Andi. Pak Haji Apo. Pak Haji Apo ieu oge cenah nyuhunkeun kawih talak 3. Naik mobil butut. Talak 3 meureun anu diserahkeun teh kabur teh numpak mobil butut. Atawa mawa mobil butut. Ti Ibu Hajah Eus Romlah ieu mah. Eta mah Heeh. Dikintunkeun kanggo Bapak Haji Saipudin, Pak Haji Asep Wahyu, Pak Haji Dodi, Pak Haji Erwin. Jawa. Bapak Haji Ocip. Nya. Apa? Bapak Hartosna Ocip. Saha? Paragi mulah jame. Kacip. Oh, kacip yang heeh. Jauh-jauh. Ibu Hajah Kokom. Ibu Cucu oge kanggo ka urang dapur. Ma Haji Ula, Ma Aah. Ibu Haji Toh. Wa Amin. Oge para staf keamanan. Itu tah tiba Ibu Hajah Eus Ronila. Engke teh meuneunan mobil butut mah nya. Ayeuna mah daun ditaikeun kana daun ceuli. Mudah-mudahan sadayana cing daun kau. Kamu. Alah. Ada si gede lah. Alah. Enak tuh majakku. Ada bener kasih kan. Oh, pan urek iga aing teh. Tahu korek 3 tapi nyerek ke beng-beng kawas wayang kulit. Kali sojan. Maka jeung nyerek ke beng-beng pugu da aing teh hayam jalu. Tadi nyerek ke beng-beng kawas opat ipis. Heuh, wayang kulit mah da kieu kagigir. Teu bisa ngalieuk ieu jeceng. Aing pasea jeung dalang wayang kulit. Make pasea tina soal naon? Cek aing jeung ngeunah cing teh jadi dalang wayang kulit mah. Eueuh deungeuna keur ngagoreng wayang teh. Asa dihina bener teh. Asa dihina ngambek rek keheupan maneh cenah si uluhna. Aing. Berapa tina kai Kitu geuningan. Wayang kulit mah pan di Jawa, Jawa pan loba kuok ngomong teh. Oh, mun bisa ngahaluangna kawenak mah. Suhrep topi tono hanengi kang kaiko adidosa purwo. Aduh, kepalaku cekot-cekot. Lakone opo Bapak Haji Dalang Asep Sunan Kaliangke. Aduh. Ya, da geuleuh nama anger tiba heula. Goblok siapa goblok. Asep Sunan Kaliangke cenah si belegu. Alah. Alah. Da kuok nih. Raden Naryo Broto Seno Mrojol Morokononon Kolor Morosoto Sonolo. Nong tot boong. Morojo.
Assalamualaikum. Lain hari itu. Aisyah ka juga relo atuh maneh ge. Sok tinggal teh. Oh, daun diri. Daun hiris. Sok atuh. Tetep deudeuh. Begitu teh. Kiranya Pak Oman anu bageur. Dekat cowong gitu sih teh. Da loba anu cara robong anu menit teu. Bener kajiwai. Jiwaan. Dengan jiwai. Lamun hayang alus loba kana irung sora mah. Gayem. Dibedoa kana ieu. Ieu mah kana sungut teh kabeh. Sarikaya Kemang Raja. Kemang Bonteng di Astana. Sing atuh make kana irung. Sarikaya Kemang Raja. Kemang Bonteng di Astana. Salah ya. Gitu atuh. Ngani aya anu hideung dengan Sok. sok atuh. Sesa tadi teh. Lain hari aing nanaon nya. Kawas orang leuing atuh. Gerak sakit deui nya. Alah. Tukang borok. Aing geus kaulona mah borong dia tuh. Oh. Hei. Hei. Suara naon teh? Naon si teh wala? Naon? Di ditu si wala ni. Ya, ada sorangan daun. Lo kaget mah. Suara julud tulis deh saya. Syok. Wah kami suara putih. Naon ah? Ya jelema euy. Kula nek tumanya ye. Wah. Syuk. Soran tu ka hade kieu euy. Dari dalang takang. Wah, sugane euy ya. Bla, naon aya jelema ngingki gede tu euy. Sugane nu wawuh. Jangkung gede. Siapa naon? Jejereget gitu. Ah, paingan batur gareuleun.
ka mana karep wae sia geuning. Ulah kaget mah. Nuhun kula wilujeng tepang. Iya. Wilujeng tepang, Den. Iya, nuhun. Sempada kieu awak. Heeh. Kewas kami jelema teh. Moal kitu Pragawati. Atlet juga nama atlet Angkat besi juga nama itu. tenyo sia atlet gede naon gede mungkin itu disebut atlet meletik itu alit sama atuh hari alit mah paragi ngalajukut arit sama ai arit mah di mana orang cara rangke sok diarit gini diurut hari urut mah dengekeun ku sia para gejalan getih teh urut urat nama ai urat mangeuna sok dilotek uras nama ai uras mah jeceng uras nama kemana karep ai huras masuk dirujak hiris nama ai hiris masuk disimut gini tiris nama ai tiris masuk ke gajeleng tiris masuk ke gajeleng simut nama teuing di jauh
lawas ketemu maning bae Indra mayu kotane ayu bangkir make wedine bangkir mah ake wedine tambah hiji anak wong bagus ngajak kumuluyut kula wedine rapine Mas Dedi